urang seri bebarengan nyusirikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor Jang. Nah, edek wae. Cicing atuh. Punten, Pak. Abi teh 2 tahun jadi pelaut, Pak. Jadi ieu teh rasaan dina kapal. Ay, Ujang mah 2 tahun di laut. Lala jobola edek ngadupakan batur. Akang mah boga anak 15, incu 32. Lala jobola mah aja gue kieu ye. Henteu kikituan wae. Ki, teka rasa tereh lebaran. Oh, nyata gitu Ujang. Tapi si Ujang kudu apa? Hakikatna bulan puasa teh nyata urang kudu bisa nahan nafsu. Urang kudu bisa nahan syahwat. Oh, nya tuh. Leres pisan eta teh Ki. Jeung deui kudu nyaho. Syahwat awewe jeung syahwat lalaki mah kacida bedana. Nah, kumaha kitu Ki? Umpama aya salaki jeung pamajikan tuluy balanja asup ka moal. Bob. Pamajikanana mah syahwatna teh kana baju, kana tas, kana sepatu, kana kue komo ayeuna mah nya hareupan lebaran. Ari salakina mah pan syahwatna teh ka SPG. Nah, Hati.